Nya bah ieu teh aduh urang teh lamun teu nyieun berenuk kieu terus budak jajan budak jeung pamajikan anu kadua deh maka resikoan beureun mah Nya udah orang teh naik ke musim pak nah PPKM pepek atuh bah PP nah PPKM PP pamajikan Eta, eta. PPKN kami toha jeung deui pelan kami tosok nya lamun keur kieu mah urang keur teu boga mah dihapekeun kami toha sementara mah nya itu nyambung hirup gitu bah nya tuh orang kada nya non deui atuh nu penting menjadi duit teh ayeuna mah tapi toha tah bari mah mitoha kitu teh mal dikubur memeh maot bah aslina tah keur kieu mah nya atuh ayeuna mah kitu orang teh iraha nya urang teh jelema beunghar da cita-cita mah yang jadi anggota dewan apa teh bahwa itu abi kemarin malah jadi wah jadi dewan masjid gitu teh pangluk mulia-muliana atuh dewan masjid mah atuh dewan masjid tadi anggota dewan masjid nya DKM eta meniten eta sasapu gitu hah sasapu kan bae sasaku oge yang penting mah di masjid tapi ada pemajikan mah tetep kayak dua bah gitu hes tong loba-loba teuy kata hiji ge jadi daripada anu kolot dipikeun mending kana namahan bah pemajikan mah namahan kumaha iya namahan ari si Iwa teh kumaha tapi penghasilan ieu semakin menurun mah kayak anak kitu tapi pemajikan mah tetep yang dua ya mah ulah ilaha illallah jadi ngarah saimbang gitu bah lebih teuy atuh wa mun hiji mah dengdek bah kieu tah cek si abah mah teu ieu tinggal malinglung cenah kada kitu aing mah urang ngalamun urang alamun heula kayak ngahayal heula nya jadi bang bang orang ngobrol masalah bisnis mah terus di kafe lah oh gitu nya bari istri abi ya iya yang penting kita nyaman soalnya kita kan benar-benar kan ini bisnis besar-besaran ya. Harus kita jalankan Nah, itu jadi lebih sekalian nemenin istri ini ini istrinya iya yang kedua nih pak oh iya cantik juga alhamdulillah makanya saya jadikan yang kedua dia oh gitu oh iya siap ya dia mau kita mobil aja ya bisnis miliaran mah kayak bah sekalian lah biar adem biar nyantai iya ke istri saya teh sok neng eta mah bisi rek balanja shopping sapuas lah pokoknya mumpung asli saya nak pokoknya mah naon di PK hayong sok we tenang di ATM masih banyak uang siap lah kalem sok pokoknya mah belanja pokoknya mah bisa jeung alun-alun kumaha alun-alun apa yang alun-alun beli Beli bisa perlu mau dibeli we sok oke kana lah naon siap beli jeung alun-alunna siap gedong sate perlu beli we kadinya siap sok aja mah bisnis iyalah pokoknya ulah ngaganggu bapak keur bisnis we nah, gitu ya siap sok atuh jalankeun atuh mobil cicing wae tadi saya teh bang ngahayal jadi jelema beunghar mah geus ieu teh terus ngan ngahayal nyupiran urang teu bisa ieu teh astagfirullahaladzim sugan teh bisa jalan aku mah geus kusaha tuh arek abang bisa tuh lah iya aya naon ieu bet arasup aduh aing mah si laing deui ieu teh keur di lapang kok si eta cicing keur ngahayal aing teh panon oh keur hayal iya atuh mata Kagak ada ngajak waktu aja gagal di wae eta Lain. teh mah lamun apal keur ngahayal rek nurutan weh keren atuh singali atuh ditu jadi teh urang teh asup nu hayalan ieu teh tinggal setelan eta bubari keur diomean bisi aya dunungan bisi amek lawan keur arasup ieu teh aduh ya apa keur ngahayal tadi oge keur ngalamun ieu teh keur di lapan astagfirullahaladzim si eta di mangga turun mah urang jadi pemimpi hirup tah yang jadi kenyataan we nama Migawe teh kudu ngalamun wae.
Ih, kumaha hari dia? dirinya makan ngeunang-ngeunang. Ngeunang-ngeunang. Wah, jadi bersenang, berbahagia. bahagia tuh jadi bos. Hirup mah loba-loba ngalamun, jalani apapun yang terjadi, jalani hadapi dengan senyuman dan kenyataan. Gitu. Baliklah. Segera. Hampir wah, kena hunkul. Allah, ilah, teh Kalau kieu. yo ngeunang-ngeunang jadi orang Ngalamun kaya. jadi jelema kaya, di jelema aya. Ih, kumaha? Jadi kan teh nyabakan nu kieu deui.